Kokosan. Kokosan. Oh iya tuh, oi marole yo kokosan. 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 Ah dengan asa anak muda campurkeun ah. Anak muda. Naon Panglima? Ya anak muda. Urang teh tadi papanggih jeung si bos aretanya. Si bos areta teh cenah pangnalangankeun heula kokosan cenah 20 ribuan. Pangnalangankeun. Bener mana kan? Aduh, aing bayar duit pas-pasan ieu. Bener urang mah tadi kan panggih cenah pangnalangankeun heula kasih anak muda 20 ribuan. Aing mah heuh sok tah ladangan tah. Oh siap. 20? Oh. Buru atuh kan, gila pisan. Ya anak muda. Heuh atuh ya, urang ditalangan 20.000 nya. Urang ka ditu lah tuh nya. Heuh sok. Si bos aretanan ke ka dieu mah nya. Oh. Hah? Ya tuh nya. Yuk. Kokosan. Tandingan si bos areta. Bos, Ada apa Panglima panggil Kang Asep? kieu ya bos. Tadi teh papanggih jeung si anak mudanya. Cik si anak muda teh kita pangnalangankeun heula ieu 20 ribuan kokosan. Nu bener situ kehet. Bener urang mah bos, kita pangnalangankeun heula cenah cik si anak muda 20 ribuan. Si anak muda mah rusuh cenah. Kurang ruh duit aing mah. Ya tuh ya ladangan ulah tah. Iya sabaraha ya? Oh, 20 ribu. Ya bos. Pugu maneh anak muda ditah pangnalangankeun heula cenah tadi cek si Panglima 20 ribuan ieu kokosan. Nah, kubu bos ieu tita pangnalangankeun cenah kokosan 20.000. Duh, ieu mah asa curiga bos si Panglima. Pugu anak muda. Urang ge asa curiga itu anak muda. Oh, bos, dan tadi teh daganganna pinuh keneh kokosan euy. Sigana mah euy akal-akalan si Panglima nipeng urang duaan. Ame tareh payu, bos. Tuh. Berarti orang-orang teh beroloho keneh katipu keneh ku si Panglima. Oh, bos nu boloho mah urang mah teu boloho. Di dinya nu boloho apaan eta kan katipu ku si Panglima? Oh, bos nu boloho mah bos katipu keneh pan eta sarua. Nu ngebelegu-belegu ka urang ya tah kokosan maneh. Oh, kok da kokosan oh bos tah. Sia nu boloho. Duh, ari musim hujan ampun, tadi meni sok rarujit. Duh ngepel we hayu. Sama euy, kalau ngepel. Aduh. Ini asa mules ah. Ke saya heula ah. Tiba Atah, kawe si Mbak euy. Kotoran ku urang ah, tembokna ah. Astagfirullahaladzim. Datang deui saha mangkelukna ieu. Da si Panglima eueuh ngaji. Ieu saha atuh? Gusti nu agung kira apa isi anak muda mah? Hah? Ilaha jeblok ieu mah. Tah. Aing curiga anu osok jonok wae mah. Ah, si anak muda. Benang sia, ha? Keluar. Aya dekat teuing maneh teh. Ih, Mak, hanes abi bener. Si Panglima tadi teh mah ka dieu ka kotoran. Hah? Sok ngeles. Puguh manehna. Kadenge di dinya tak ngejus. Ya ciri khas dinya mah sok. Ya, goyang ya. Mana we siapa lakukan teh teu ucruk. Duyuk aja nelok banget sih. Nah, ngepel ka dieu nya deui. Itu kumaha? Beusi kumaha atuh? Pan bener. Kieu ngepel mah tuh. Mundur atuh aing ngepel teh. Oh, eta. Makana, ulah sakali kali deui nya. Awas ya. Minjem duit 100 boga. Nih, Si emak eta katanya ngarekan itu teh ngepel anggal kena duit mah hejo. Mah teu boga, tuh boganya. Sok buru-buru. Bersih hati bener. Si emak tuh dibere teh kalah kang ngegas ieu mah. Beda deui ieu mau dibere mah geura tuluy lemes ka urang ngobrol aya. Coba. Gara-gara rapi.
Kamu mere mah, orang lemas orang ngobrol nak gen. Ayo tuh mere mah. Ah. Aduh, gini hayang sini wae. Duh. Lu itu si emak bisa yang kawin di main cenah juga. Nah, tahu yang tuh yang aing lu ngopelan pun ka beres wa. Oh, boleh. Kemana sih jangan teh? Jadi beres mah gawean teh. Astagfirullah. Anak muda. Ini rapikan iya gini Allah. Tuh, ini mah gawekeun aing keneh wae. Kenapa lima? Cok, saya nu aneh euy. Cok. Tah, asa wau urang teh ieu teh euy. Tah, anu ieu teh beungeut tak ieu teh. Kela sahanya euy. Cenah ieu teh kuntuna hiji asa wau urang ge wau sahanya. Apa? Sahanya. Heula, aing ge asa wau ke heula, Pernah nempo ieu teh hampir unggal poe urang pernah nempo teh euy. Tenan. Kau bicara kau. Bisa ada gambar urang. Oh, si Marabi euy. Mak, di dieu mah mirip kartunnya. Oh, jadi ente ieu mah teu ngah. Aduh. Jadi edit ku urang stikerna dagang es campur. Oh, mak, dia si emak gaya dagang es campur. Di mana mah dagang es campur mak? Di depan stadion Bojong. Stadion. Dawu stadion di Bojong mah. Oh, Mak. Stasiun Bojong meureun Marabig. Eta stasiun Bojong. Mama dagana selama bulan Ramadan. Marabig. Kali mak, dulu cenah bahan-bahannya. Oh, gering, Mak. Can aya bahan-bahanna. Ih, pugu acan belanja bahan-bahan mah engke burit. Tapi anak muda, iya atuh. Atuh anak muda. Atuh. Aing mah sarada curiga geus utah atuh kitu teh si emak tuh euy. Apaan? Mak, atuh naon mah sing jantre mak? Pinjam duit 100 yang modal, engke mun aya batian digantian. Si emak eta kana nginjem heula jeung modal 100 lah. Asupan ieu geus maju buruk kieu teh geus aya teh modal lah. Si emak nu dirasanya. Buru atuh anak muda, jangan nambahan belanja. Engke bati gede. Nya heuh mak, kurang diinjeman mak, aya 100 mah. Ngan kieu aya jaminanana. Jaminanana ieu roda kurang dijabel mak. Aya rek mah. Ih, ari maneh geuning ada lieur. Ayo urang dagangna dina naon atuh? Ayo hedana di jabal mah. Dina bebancit. Oh, Mak. Dagangna dina bebancit atuh ame digulung sirupnya. Aing ini layangan kemananya? Lebih nu pegat. Aing kemananya? Dele eta maneh. Kopi kakarek. Cur. Nah, dah hegeun. Dedele geus sia lopangna. Nangana geus sia tetangan wae. Kopi, Mak. Geuning heuh. Mak, hampurannya, Mak. Da suku mau omataan. Omatan banget sia. Ya sing tanggung jawab ya. Kumaha kopi aing ya kakarek. Cur. Duh, kumanya, Mak? Geuning kalau ini. Kumaha aja urusan anak teuing. Teuing ya kudu ninyu deui mareng. Anak muda, udah geus sia kekencet. Dele tak kahanap. Naon si mak tuh ngaganggu wae. Ya, urang teh mak kadengekeun lagu favorit urang mak mantap kakejet teh aya naon tuh di handap? Ari maneh? Dele tak kahanap. Lalu kahanap. Loh. Nah, kopi banyak usaha mak. Nah, aku saha. Apaan iya aku suka maneh? Babajay teh jebol, datang-datang gigi tua mantap. Ih, mak kamu lang kadengkeun lagu karesep urang favorit. Teu pira atuh mak kopi sakitu. Kakadeng ngaganti tadi bahe ku si Panglima ina der deh ku maneh. Gantian yang nyaho. Atuh mah yo digantian. Teu pira kopi hiji sagelas ya digantian ya. Tah. Nah, 2.000 da 3.000 kopi mah. Sia kada pernah merek majus we. Baal teh.